Wilujeng enjing, panggih deui jeung abdi itu bagus Sipi Ramadan dina acara Lintas Peting. Dalam sababaraha menit simkuring bade maturan pamirsa kalawan waktos-waktos anu penting. Salah sahijina nyaeta harga gas LPG 12 kilo teh teu sarua diunggal toko. Gara-gara harga gas LPG 12 kilo kungsi undang, Indonesia ngadadagkeun jeleng. Di ditu di dieu rereana ngan nu ngagluh. Magar hirup teh mutuh mingkin susah. Saware nya campa pamarentah deui da dianggap teu toweksa ka rakyatna. Atuh nya kitu keneh kajadianana di Tanda Sunda, Jawa Barat. Bangun teu hayang kabaut kana golongan pamarentah nu teu toweksa ka rakyatna. Gubernur Ahmad Heriawan nalungtik harga gas di pasar. Pasar Cihapit nu dijugjugna teh Rebo 8/2014. Kawas indit-inditan ka tempat nu lianna salila dinas. Gubernur mah teu weuleh krea nu ngabuntut sarombongan. Demi hasilna katohian yen harga gas di pasar teh teu kabeh sarua. Di hiji tempat 110.000. Sedang di tempat sejenna ngajual gas teh kalayan harga 5.400. Aya nu masang harga 5.000 deui. Toko di jitu nu masang harga 110.000 pikeun gas LPG 12 kilo teh. Simkuring balanja gas di Pangkalan Emong, Jalan Jakarta. Harita mah pangaosna teh masih 128 ribuan keneh. Teras maos na koran pangaos tos lungsur deui. Nya ngical ge dilungsurkeun deui. Pok lina ka gubernur. Amirsa, sakitu nu pikahatur. Wilujeng patepang deui dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi tu bagus Sipi Ramadan, amit mundur. Wilujeng enjing.